Alhamdulillah pawargi sadaya ngahaturkeun wilujeng siang, wilujeng patepang sareng Abah Sapari teh anu tos teu bireuk. Ayeuna neraskeun dina lalampahan periode anu katilu pamirsa boh bilih wae anu maryogikeun suling, boh bilih hoyong diajar suling, boh bilih hoyong diajar kacapi aya, pakarna pawahyu atuh Abah Sapari mamung tiasa kana suling wungkul. Ayeuna urang diteraskeun kana lalaguanana pamirsa mangga kupingkeun ku sadayana. Siap Mang Ujang atuh Sirung Pengharapan bade teraskeun kana lagu Sirung Pangharapan. Cik 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 kumaha Mang Ujang Sirung Pangharapan teh. Kuring lempah mapai pilemburan ukur mawa sirup harapan sasireun jasa penyereun gesan jadi pasilan di badan cahaya srangenge anu mabai saben poe diliwir angin berang
abrai sabar poe iliwir angin berang dan dia sengaja jauhkan hati ini tisu balik kuri sengaja kepanasan kehujanan ante iya jadi rintangan. Alhamdulillah Mang Ujangnya urang teh tepang deui dina raraga kacapian. Wararaas Mang Ujangnya urang teh di pertengahan pakampungan pasawahan bari jeung liliwatan heuda urang teh geuningan babakalan mawa di imah aya bala-bala ieu teh sabanana mah lain bala-bala naon teh ngaranna teh dina mode dina RCTI teh mah lamun dina bahasa Arabna teh bala-bala teh. di bala-bala teh cing naon eta teh nya Rimbun-rimbun. tah eta teh rimun-rimun heuh bener nya rimun-rimun Seperti tempat upacara pan bahasa Arabna. naon tah Alun-alun. oh alun-alun eta teh bahasa Arabna tapi lamun urang lamun lapar mah kopakan cik urang tampi heula pamirsa mangga urang ngaleut bala-bala di tengah pakampungan di pasawan belum hui nanyana mangga nyangakeun pamirsa yeuna bala-balana belum hui na hui Cilembu anu dilagukeun nya ku Bungsu Bandung teh geuningan ieu teh mangga Ibu Bungsu Bandung ngaleut ye hui Cilembu nyangakeun mobil hoyong tepang sareng Abah Sapari apan aya gambar jempol dipencet mangga nyangakeun